Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Aya naon? Hari toko paralon teh balik mana Kang? Oh, toko paralon paling ditu atuh. Tuh paling ditu. Akang sanes pada mana? Abi mana jadi damal unggul di dieu na Oh, bangunan. tapi seueur paralon Kang. Seueur. Mana geura ningali? Yuk geura sareng abi yuk. Ya paling dia Kang. Oh, mohon. Mana Kang? Balik mana? Paralon biasa nih. Mana? Tah, yuk paralon seueur di dieu. Tah, mohon Kang. Ieu paralon biasa, paralon cai. Oh. DPE. Yo. Tapi ya merekna teh naon Kang eta? Ieu mah aya nu biasa pipa mas. Nu saena Mohon. anu biasa mah nu biasa champion tah. Oh. Nah, kami ieu ada PE. Itu sagulungnya sabaraha meter Kang? Terus dia aya nu 100 meter, aya nu 200 meter. Oh. Kayak mah tanggo. Tah anu ieu sabaraha ieu Kang? Ah, mun ieu mah sain ieu ya. Oh. Sain. Jadi panjang nama rupi-rupi. Mau nu pamilu sain mah 200 meter. Mohon. Panjang ate. Pamilu agung ieu mah 100 rata-rata. Oh iya. Alin aya. Tiasa diecer tuh? Biasa. Oh biasa. Biasa mah enggak pada sabaraha meter meterna. Sabaraha pangaosna Kang? Pangaos mah cuang ka toko we. Oh aya. Aya toko gerayu. Oh. Tapi biasa mah minggu mah tutup. Oh, kala naros-naros we mana we aya tuh? Oh, sok ayo. Ah. Aya nu meter paralon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Pak. Bapak peryogi naon? Oh, komplitnya. Seueur Pak, mangga peryogi naon, mangga. Ente namanya teh wi ningalian itu tuh pipah-pipah paralon. Nuhun, mangga KDPE Pak, eta namina. Bulan? KDPE eta teh namina paralona. Manawi teh paralon HDP itu teh. Uhun HDPE Pak, eta teh. Oh, Eta teh kan izin kitunya. Oh. Eta teh sami, sami. Ieu sambunganana aksesorisna Pak. Eta teh. Iya aksesorisnya ya. Nuhun, mangga peryogi naon Bapak? Oh, komplitnya. Nuhun, mangga. Hoyong terang pengawasna ya teh. Nuhun, sok ai Bapak periogina naon? Ari ieu naon, Bu? 2 meter Pak, eta teh kanggo turupna. Pamimeteran airna eta kanggo turupna Pak. Tah, eta teh didamel sapertos kitu tah Pak. Ieu naon, Bu? Sakeda Pak. Mohon. Teh, nana kala ibitnya. Ieu naon, Bu? Tahu kami eta di jalurna sanes kantena aya siap pakai Pak. Terus ngalir ka bumi-bumi biasa siap pakai. Eta sabaraha per meter, Bu? Upami per meter, upami Borong. pengeboran mah, pengeboranana unggul 350 per meter. Per meter. Engke nganggona nganggo pipa casingna, aya pipa casingna nganggo PPC. Pan opatin sareng sain saparapat. Eta hiji-hijina, bade sabaraha meter-meterna. Gitu, Pak. Ganten itu ngangge pipah-pipahna pipah anu nembe nu padamal nembe teh nu di Mohon, eta nu didamel, eta mah aya nu opatin, Pak, nganggona mah nganggo nu bodas ieu sapertos ieu. Aya. Eta mah kanggo ngajalur casing. atos da Bu, atos uninga eta atos ningalian mohon. Oh, saya ningalian mah. Ayeuna Bapak peryogi naon atuh? Sanes peryogi teh cuma naroskeun heula bilih di lembur aya nu peryogieun di desa-desa. Mohon. Nah, ayeuna sok ngapa order ka Bumdes, Pamsimat. Siap di dieu, Pak. Terus sarangan tos we ta patokanna mah di dieu jalan rumah sakit. Mohon. Tah gitu. 27 caket rel kareta gitu, Pak. Alamatna tadi Di jalan rumah sakit nomor 27 caket rel kareta we gitu. Oh. Ciburia, Kalapa Jajar. rel itu. Mohon, Pak.
Tapi henteu diical sareng ngerel mah, Bu. Oh, ente da Oh, itu mau pami bapak pada kadenya lungsur ngajleng mangga. Di hari si bapak. Ibu mah meuni serius pisan. Aku kena kumaha. Pak, pada ieu nu kieuna aya apa Kak? Oh. Aya sambungan-sambunganana, sami aksesorisna. Itu padamel. Oh, itu didamel uhun, dia Oh. tingali ka dieu tah. Nah, ai seueur nu didamel nama di Mending ngeluk wae padamel teh. Eta pan da bapak nari we, naruh narusur. Sok Pak. Oh, meser. Ya sambungan ge rupi-rupi nya. Mohon sadaya aya Pak tina sambungan kendina, trastena. Janten sanes kanten oge Aya, aya. siap. Nuhun. Hatur nuhun nya informasina painten kapayuna manawi aya nu peryogian kantun ka dieu ku abdi Mohon mangga Pak diantos. diarahkeun dituduhkeun ka dieu mohon. Ai bapak ayeuna peryogi naon Bapak? Ante peryoginana naroskeun wungkul bila aya nu peryogian. Naroskeun Pak atuh nu Mohon sami. sakitu Ibu. Nuhun, Atur mangga, nuhun. Pak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Menurutnya ini nu sudah Nah.